Zain, si isuk-isuk ngopi. Emang kurang gitu? Temenang. Si juga aing menang. Emang siapa buat alap talai? Tuh aing bapak aing haji, mak aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Pada sia itu ngopi bae. Sugan teh mah menang ngopi mah. Teu makdur jana mah lantaran keturunan anak Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nulain Ustad ge ngaku Ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakitu nama geus, pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo. Kumaha nyana bae, kan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan memang muncul kiai-kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah